Sorry, kenaon sih aku belajar tah? Alah, aku belajar. Belajar naon? Coba Sali, nala bukunya Sali. Saya mau belajar baik. Yang buku hewan-hewan Sali. Jawa itu sama batu ngomong kabeh. Ya, Sali bukunya tah. Apa nak mana gitu? Nak jagat si Boim, si Dadai. Oh, nggak ada. Kada sul amat ya, ulin lah, abah demong. Cuaca hujan gila ya kan. Melindungan si Dadai lah. Mana tanggal muda, kita jatah ke si Dadai lah. Jeung ngopi. Weh, sombong masih gajian ge. Dai, coba jaka dai, aing dai, jeung ngopi dai. Tenang sia. Coba dai. Udah, aing beli kopi dai ya, jatah. Yang preman ba, minta jatah-jatah. Dai, ajak-ajak gawe, aing dai nganggur kieu yo. Coba jatah yo. Beli kopi ka ditu yo. Ya. Sateko nya. Astagfirullahaladzim, teko. Ah, Gerak. nice ya. Ngopi, Makanya hujan kieu tiris ngopi dai. Nyim ciduh. Wih, si gajian tangga muda mah kenceng. Kena duit mah kuis tuh ning aing. Aing mah. Kada sinja macam apa dai. Dai. 100 dai. Buta. Oke sih dah. Kita kemana dai? Nuhun ge. Nganjang lah aing mah, buka duit tuh. Nganjang. Penting nanti aing nganjang lah. Ulah dai, ulah nganjang. Ayo juara sih ya. Atuh nang itu jawa. Ulah itu karunya kasih ya. Jawara mesinnya kieu mah. Masalah sieun. Siapa? Ulah, aing mau nganjang dai. Siap pengangguran yang nganjang. Dai, ulang nganjang dai nya. Angges Awas lah. ya nganjang. Ngomong Sieun ke dai, sieun. Angges gampang. Ya. Ngomong ke aing. Oh. Aing pergi ya. Yang ada nya. Salin. Jangan lulur di dai. Lumayan 100.000 jeung nganjang. Kopi menang, nganjang menang lah. Tinggal nungguan si Boim ya, gajian tanggal muda Boim. Palak gue yang cepet Boim. Saumur-umur aing balik di Jakarta dipalak ka sendal-sendal beak buka bina-bina teh eta preman. Mana saya duit? Ya Allah Gusti. Ditagih 50.000. Tapi lumayan lah jeung setor ka pamajikan aing. Kemana ya neangan sendal deh, ya ampun. Gusti, apes-apes teh ieu hirup. Aing isin amat di balik kalebur nyeker. Sendal ya. Sendal saha ieu nya? Hiji deui ka mana dia kan orai gitu. Dilaku sendal kan orai. Ieu hiji deui ya. Jika nama nu boga ya, geus ari kitu mah ku aing lah dibawa balik bae lah. Mayan. Lumayan ya lah, sendal digoreng ge daripada nyeker ka imah isin. Aceng menang sendal. Amat si Boimnya. Gila amat si Boimnya. Dah resel kieu ya. Si
salin rekamannya di saha deh eta. Bang Boy mantes di mana? Di Jakarta tuh. Mantes di Jakarta pakaian kos gitu amat. Pugu ge ieu aing nu malak, segala dompet, sepatu, kaos kaki dibawa. Jadi kemana? Di pasar. Entar eta saha? Dulur Di mana? di Tangerang. Oh, hamus kada lah. Oh. Boleh kenalan heula atuh. Geus buka istri ge. Kenal naon, Ser? Nah, si Boim tuh. Wah, tos. Bisa kenaon? Weh, tanggal muda ya gajian yo. Mong, boro-boro mong. Aing cuma si dipalak sepatu eueuh, dompet eueuh mong. Usaha sih dipalak. Ku pareman. Ku preman besion siapa? Seberapa preman? Tilu. Atau lu mending lompat ya? Abang mau mantas di mana? Geus malak aing no di si Boim. Anu 100 dia di si Dadai, anu 50 di si Boim aing. Bagi tong. Nek nganjang aing Bagi mah. etik ba. Bagi kuletik komentar aing nang malak. Mata ya. Etik mah. Ya, menta ngeunah bae menta. Ya. Blok letik mah bae 2000 bae tah. Bebek kagok. Di nganjang aing penting. Ngopi, merokok aing mah beli kacang. Nganjang aing mah ke Cinderella. Mau kemana? Nekulin Oh, ba. situ pada ulin sia. Emang Ade mantes di mana? Nih mah, nekulin di demong. Kak, si Boim, iwan sebalik, si Boim balik gawe. Bisa ya. Dulur. Ini nang udah kenalan setik mah. Neng kenalan nih. Padahal geus buka istri ge. Klik amat sih. Ampun aing mah geura cek wencangan ge penting. Siap aing nek nganjang mumpung si Boim jeung si Dadai. Berangkatlah. Woi, no, tadi geus ya. Naon nih ay naon? Yuk dia. Di mana sih sasarangan be? Atuh di mana be? Ya geus gede. Eta sia gede naon mah. Hei, aing ngomong-ngomong sih manggil si Dadai jeung Abah Demong. Teu nyaho mah. Buah-buah teh budak ka mana nya? Da reukeut eta mah budak teh ulin. Geus aing ka ditu lah. Assalamualaikum. 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 Kamarahan ieu Abah Demong. Larahe amat. Buah-buah geus ulin meureun leumpang ya. Hah, susul ku aing. Bener-bener eta si Demong ngomong ka aing mah jeung si Dadai ulah ulin cenah aya jawara. Ai praktek manehna isu keneh geus eueuh ngaleungit. Harem jadah modenan. Iya ya we. Ayo teh si Dana. Bener we Kak. Oh, we ati si Teteh nu kamari mesen mukena. Alhamdulillah aya pesanan deui. Coba ninggalin heula ge belanjaanna aya keneh teh nya mukena nya. Nu kamari teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Abah ya lah, Abah Demong lah. Oh, Abah Demong. Aya naon, Bah? Udah kulin menang teh lah, Abah Demong. Atuh meunang bae, Bah, rek ulin mah. Ulin ieu. Subhanallah. Nah, ya. Aya Abah tumben ulin sasaranganeun deui. Aya naon sih, Bah? Keresel bae lah di malah si Dadai eueuh, si Boim eueuh. Aing ulin bae gimana ya. Ulin Bah, tinggal ulin. Ulin ye. Orang nu ngalarang. Ai babaturan Abah si trio ABG tua kamarana emang. Ya, kemarana gua. Lah, aya cai lah. Jaya minum ya. Aya Abah rek minum naon?
Lah, anu masa abah mah nak bere cai naon bege diinum lah ku abah mah. Apalagi kopi, cai sumur ge diinum lah ku abah mah. Si abah guyon bae, menyata cai sumur diinum, taheun heula meureun bah. Kadap nya dicanda kencengin heula. Kasih nurela ku geulis nya. Subhanallah. Aing sampai kamu bulungan ya ku nurela. Nah, mau bengu si Dada jeung si Demong ya. Aing ulin lah si Nurlela. Itu gitu ngajajang awak be. Diterima apa henteu aing, saking aing ganteng na. Tapi jika na ieu asa sendal si Demong ya, bobot si Demong di jero. Mong. Oh, dong suara si Boim ya. Aduh, isin aing lah, ngumpat aing lah. Kemana? Ini Caina. Ini saya si Boim. Aya bae si Boim lah, karakter diuk aing lah. Brengsek si Boim lah, aya bae lah. Tadi abah Demong kunaonnya? Nek ulin ongkong geus digieunkeun cai segala. Kunaon sih abah Demongnya? Assalamualaikum. Salam. Ibu Im. Naon Im? Ulin be lah. Yuk atuh yuk. Ah, non. Tah Caina tah. Emang bener calon istri soleha mah. Urang karek datang geus disiapkeun cai. Kebetulan kaus. Bisa bae maneh Im ah. Istri soleha so tau. Ini lah saya nanya. Inum. Subhanallah, rasa cai putih. Emang Ciputi? Tapi aya rasa manis-manisna kitu jika nu nyieuna. Bisa bae maneh ah Im. Bener. Ngomong-ngomong lah anu kamari, anu jawara teh anu leutik. Emang eta saha sih? Eta mah dulur, kamari mah ngalalagakeun doang nyingsieunan. Oh, pantesan kami kararaget. Tuh kan nulin lah. Tanggal muda aja boga duit. Ngajak-ngajak kemana teh ke Nurlela. Kaget kunaon emang? Entar kamari kami di auk-auk. Yuk au, sangu beureun ah yuk au. Bisa bae. Salam. Assalamualaikum. Saha deui deui. Asli suara si Dada ya mah. Lah, urang kapipir heula nya. Nah kemana sih maneh Im? Si Dada izin. Tidak. Nah ganggu bae si Dada ini. Assalamualaikum. Salam. Lah, ngasop. Asup. Yuk. Amang Dede. Ntar ulin be. Lah, gua suruh saya. Urut tamu tadi aya tamu. Leh, tamu apa tamu? Manu nganjang meureun. Ulin tadi ka dieu. Leh, bohong nih, masa nggak bohong bae. Henteu, ulin tadi. Tapi coba jinja orang yang minum ya, coba cai. Ih, Yang cai naon? Nek minum naon? susu. Enggak ya mah? Eueuh, aya tuh cai sumur. Itu sia. Aya ge Ciputi. Kajen orang mah ciputi los. Nyokot ge serangan ge. Gitu amat nulin teh nyokot sorangan. Ai urang ieu keur kabel ternyata tan ieu nu rek mesen. Bagus lah. Tadi diganggu bae ku tamu. Iya, nenek naon lah orang mendemin Harus lah. segera Nyokot nyokot bae itu. sorangan lah. Segera nyokot. Hapus. Nah, itu pun tidak adanya. Boim, naon sih ya? Aisy kenaon di dieu? Aing setuju lah. Keneng, si Dada keur ulin. Bener sih, Boim. Heeh. Ini di meja tuh. Siap, tenang. Orang nyokot sorangan lah, orang mah. Ampun ya si Nurlela. Jayan mah gelas na tamu. Mana cayan keneh deh cetik. Nah, pijan lah cayana. Kan jayur batur mah naon gila. Apa sih? Waduh, atuh kabina-bina teuing main banjur bae. Si kenaon? Rek ulin. Mong, aing kebugan, Mong.